Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Seram Simkuring di channel Agus Kopdas. Baraya kaum dangu di mana wae ayana, pamugi aya dina kesehatan salawasna, aya dina kabagjaan salawasna. Nu keur gering geura dicagerkeun, anu keur teu boga duit geura dipaparinan loba duitna. Anu can boga kabogoh nya geura boga kabogoh. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, neraskeun video kamari anu judulna Jurig Tangkal Caringin. Video ieu nyata video bagian kaduana. Kanggo baraya nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna. Tong hilap oge di like, share, sareng komen supados simkuring leuwih sumanget pikeun ngadamel konten-konten mulyana. Mangga nyengakeun ieu dongengna. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, tunda heula uyan nu bajuna keur ngait kacaritakeun Udin jeung Obay nu awakna kurumuy keuletak masih keneh marang pret. Lalumpatan satabrang-tabrang. Meneran galengan nu lesang. Gebrus Obay ragrag kabelah handap kotakan sawah anu meneran pisan rengse ditandur. Nang korak bengkong manehna teh. Malahan mah sawareh leutakna asup kana baham jeung irungna. Tapi da awak kusin mah geus teu ditoli. Geuwat tudang deui. Meneran arek lumpat ngadadak sukuna teh aya nu ngabedoa. Atuh Obay meuni gogoakan. Bapak, cek Obay bari ngahing-hing ceurik hawasieun. Kos budak ceurikna teh. Obay adug-adugan. Sateker kebek manehna hayang ngalesotkeun sukuna. Sabab teu leupas wae, Obay ngawanikeun maneh nyokot taneuh nu rada garing tuluy dibaledokeun ka nu keur nyekelan sukuna. Boletak. Nah, atuh meneran dibaledokeun teh aya suara anu pak aduh. Aduh. Nyeri sateu wawalak. Cek eta sora. Si horeng teh geuningan Pudin nu milu labuh kadinya, milu ngagedebrus kana sawah anu meneran ditandur teh. Sabab kaayaan poek jeung awak Pudin pinuh kuleutak, Obay teu apaeun yen eta teh baturna. Kadon hayo we leumpang. Sanajan hese oge anger we leumpang. Kituna teh bari nyeret awak Pudin. Da pamikir si Obay mah eta teh jurig anu keur ngebotot sukuna teh. Koplok. Hudangkeun heula aing sate koplok, Obay, ceuk Pudin hahaokan. Ret ditempok ku Obay. Sabab apa kana sorana yen eta teh si Pudin. Belegug sama Pudin. Kadon hayoh nyekel suku dewek. Buru atuh hudang koplok. Obay nemalana teh hari weus-weus bakating ku sieun meureunnan. Laju Pudin dihudangkeun. Geus kitu mah beureubat lalumpat deui, satabrang-tabrang deui. Naon ge dileuyeuk, naon ge ditabrak. Nu penting mah salamet we heula pamikir manehna duaan teh. Ringkes carita nepi ka pos ronda di lemburna. Barang ningali manehna dua anu awakna pinuh kuleutak, marang pret ngalampukeun ka pos ronda, atuh nuruna ge marang pret bari haokan sabab sieun. Aya jurig, aya jurig, aya jurig. Ceuk nu ronda bari sing berebet lumpat di paparetot. Ari Pudin jeung Obay hemeng. Nah make jauh lalumpatan nu ronda teh bari hahaokan aya jurig. Pikir manehna duaan bahwa eta jurig teh aya tukangan manehna. Teu anta parah beureubat. Obay jeung Pudin marang pret lalumpatan deui. Ngaberik nu ronda bari milu hahaokan. Aya jurig, aya jurig. Pamirsa kaum dangu di mana we ayana, nu ronda sieun ku Obay jeung Pudin. Ari Obay jeung Pudin sieun ku jurig nu pamikir manehna ngaberik tukangeun. Undur
eta lembur Cikoneng. Jelema kalawar marawa bedong. Da disangkana aya bangsat sabab nurona hahaukan. Barang nempok nurona keur dibeberi ku dua jelema nu pinuh ku letak, gua jeleng aros beli ka jero imahna. Geuwat mulakan pantona sewang-sewangan. Samaduk nama bener we Obay jeung Pudin teh jurig sabab keur ngabeberik anu ronda. Napi ka hiji balong meneran tukangan imah Pak RT, ari nu ronda mah nyingcek ka belah kenca. Ari Udin jeung Obay kadon lempeng atuh gujubar. Buana nanti gedebrus karena balong Pak RT. Pak RT nu kerti berasare ngadengi anu ting gujubar karena balong na geuwat nyokot batre tepoho bedong laju keluar berasat eta batre teh dicorongkeun ka tengah balong nyampak Obay jeung Pudin nu geus teu letakan deui sabab geus kabersihan ku cai balong. Ngecarekas anu awakna teh geus katempo yen eta teh si Obay jeung si Pudin. Na keur naon ilaeng di balong kami? Cek Pak RT nanya ka Pudin jeung Obay. Diberi ku jurig Pak RT. Tembak Obay hariweus-weus. Geus kitu, laju Obay jeung Pudin dibawa ke pos ronda. Tuluy weh Pudin nu ngajentrekeun parihal pangalaman manehna tiluan. Kaasup nyaritakeun si Uyan. Ari ayeuna si Uyan di mana? Cek Pak RT nanya. Eta teh apa Pak RT? Da tadi teh papisah lompatna. Obay nemalan bari semusieun keneh. Geus ai kitu mah. Lalakina salemur ieu hayu mangkat kabeh ka kebon jagong. Urang susulan si Uyan, bisi koma onam di ditu manehna. Cek Pak RT marentah ka warga. Laju disaluyuan yang sakabeh warga nu lalakina wungkul arinit nyusulan si Uyan. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana ngabring ieu warga nu lalakina wungkul maksud arek nyangan Uyan. Marawa batre, bedog, panakol, kohkol. Tapi nya eta kitu. Aya nu kadon mawa kue sorabi. Dapat jarte bisi lapar di jalan cenah. Aya we warga teh. Biasa we ari kayaan keur lobaan kitu mah jadi wanian. Biasa we paloba lama omong pawani-wani. Cek nu hiji lamun kapanggih jurigna ku aing delak-delak harita keneh. Cek nu hiji deui dikepret ku aing eta jurig lamun kapanggih. Kitu we para warga teh nyaritana teh. Padahal mah da borangan eta teh sabenerna mah. Kawasi Juher, kacida boranganna. Malah hayo we mepet kasih Usep. Pugu sarua boranganana. Lalumpang ngaliwatan galangan sawah bari hahaukan ngageruan ngaran si Uyan. Meneran nepi ka kebon jagong sabab eta kebon jagong teh kacida legana. Antukna Pak RT ngabagi warga jadi 3 grup. Wayahna urang nyieun 3 grup ieu warga teh. Grup hiji belah wetan asupna. Nu grup kadua asupna belah kulon. Terus anu grup katilu asup belah tengah. Kahade amun ayana naon keuat takolan kokol sewang-sewangan. Cek Pak RT ngatur. Meneran si Juher jeung si Usep kabagian grup hiji. Asupna teh asup ke kebon jagongna teh nyaeta jalan belah wetan. Nah make jeung dibagi-bagi atuh lainnya lah. Panjeri saeutikan mereunannya ieu teh Sep. Cek Juher ngomong ka Asep, bari kitu teh bari ngarempod ngomongna teh. Puguh lah. Nyoki mah mending di imah deh kah ngeupan pamajikan. Asep nembalan sarua haribeus-beusna. Sieun nu puguh mah. Teu lila Pak RT merek komando yen warga siap arasup ka kebon jagong. Peuting eta angin teh menikat cida ngegelebugna. Ditambah anjing nu babaung ditempas ku sasatuan peuting malah aya di dinga bueu kasarada. Nambah keayaan kebon jagong eta jadi keung. Berasat sinar batre ting burinyai ka sagala arah. Warga mapai kebon jagong bari hahaukan nyabat ngaran si Uyan.
Uyan, 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 Uyan. Di mana ilaing Uyan? Uyan, 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 Uyan. Di mana uy? Yan, di mana Yan? Sora warga nu ting harauk ngegeruan si Uyan. Meneran setengahing kebon ngadadak si Juher jojorowokan. Waduh, waduh, aduh, oi. Cek si Juher bari adug-adugan. Atuh warga nulian pada nyamperkeun. Pamikir warga, si Uyan geus kapanggih ku si Juher. Aya naon Her? Warga nanya. Ari anu ditanya malah aya we adug-adugan. Suku kuring di bado juring. Aduh ya suku kuring di bado juring. Cek si Juher nimbalan bari nuduhkeun kana sukuna. Kituna teh bari mempen beungeut. Awas yeun. Beura saat baterai dicorongkeun meneran suku. Sing horeng ti karjet kana akar jagong eta suku si Juher teh. Lain di bado ku juring. Wawalak teh samaah borangan teh kacida. Pogo ti karjet kana akar jagong wawalak. Meniriuh asaan teh si Usep nyarekan. Oh, akar jagongnya sugan teh di bado ku juring. Tema si Juher bari nyarengeh. Atuh kabeh warga pada nyarekan ka manehna. Geus kitu belah tengah meneran grup RT joal narakolan kokol. Laju tiap grup nyalamperkeun. Bener we si Uyan kapanggih keur ngababengkang teu eling. Bajuna sararwe. Dangait kana tanggal jagong nu meneran ditilas. Laju digarotong dibawa balik ka lembur. Geus kitu saep manten waktosna pamirsa. Dugi ka dieu heula ieu dongeng Jurik Tangka Caringin. Pamugi bahan katampi. Pamugi janten hiburan kangge baraya di mana we ayana. Kanggo baraya nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna. Tong hilap oge di like, comment, sareng share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.